Para wargi anu mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carios misteri nu mulang nyaba kenge Komala Suta. Sumangga nyanggakeun mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Wanci sareureuk budak marni guligah ngadago nu mulang nyaba tidaya. Padahal geus janji buri teh kudu geus nepi ka lembur. HP salakina dumadakan teu aktif teuing kunaon. Tabuh 10 isuk mah masih kapireng Sorayadi dina telepon ngeceskeun deui yen poe ayeuna tangtu mulang. Rek miang ti Jakarta tabuh 12 jadi kana tabuh 4 atawa 5 burit geus bisa nepi. Bari ditungtungan heureuy ka Marni cenah kudu mandi kembang 7 rupa meh seungitna nyambuang lantaran nyang hareupan nu mulang teh kaparengan maleman Jumaah waktuna salaki pamajikan nyacapkeun ka sono sakumaha sunah Rasul. Marni nyeleukeuteup dikitukeun teh. Teu kungsi narima telepon deui. Marni jongjon beberes di imah. Sagala dibersihan. Geus kitu ngoloyong ka dapur. Pak pikpek nyayagikeun kadaharan kasedep salakina. Pais nila, goreng tahu, angeun lodeh, kurupuk bawang, sambel ledok, lalabna terong leunca jeung surawung. Teu poho ngaleob toge. Inget kana caritaan salah saurang tatanggana. Toge bisa nyuburkeun pianakeun mun didahar ku lalaki. Kitu deui leunca bisa ngaronjatkeun sumanget lalaki mun geus aya dina luhur enggon. Marni kapi asem harita teh. Sagala tarekah sangkan bisa boga turunan dilakonan ku manehna. Geus 5 tahun ngambah rumah tangga jeung lalaki nu dipiasihna. Tapi can keneh diparengkeun boga budak. Padahal kadua kolotna turunan subur, anakna reuay. Marni anak pangleutikna, dulurna kabeh aya 6. Kitu deui ti pihak salakina sarua reuay. Uubar mah uubar tapi can aya hasilna. Can diparengkeun kunu kawasa we meureun. Antukna Marni ngupahan maneh. Gurudug sora motor. Marni curihat tuluy cengkat tina kursi. Nyingraikeun reregan saeutik. Manehna hanjelu waktu nyaho motor nu ngaliwat ka hareupeun imahna lain ojek nu mawa salakina. Marni ngarenghap laun tuluy diuk deui dina kursi. Dicobaan nelepon deui tapi angger can aktif. Nah baterena parem? Pikirna. Marni rumahu. Bisa wae parem alatan keur di jalan teu bisa ngecas. Tapi naha atuh can nepi keneh. Lalampahan Jakarta Malangbong moal meakeun waktu belasan jam. Salakina langka kana beus ekonomi. Leuwih milih beus nu tumaninah najan ongkosna mahal. Tur ayeuna waktu mulang lain waktu narek munggah atawa lebaran nu bisa wae kakubeng macet. Atawa lain poe Sabtu di mana hese kendaraan umum tur biasana sok pinu. Marni mingkin gulika. Dahar ge teu mirasa padahal
ti beurang keneh dicipta-cipta baris maturan salakina ngalimen peuting teh. Di imah ukur sorangan. Sanggeus salat Isya mah Marni ngalacat kana enggon. Kasur genah karasana kapukna ge kualitas panghadena. Seprena anyar ngaganti. Seungit bawaan tina seseungit waktu di seuseuhna dibaluran deui ku seseungit waktu ngalicinna. Geus kitu tadi burit disemprot deui ku seseungit sejena. Simbut kandel buluna paranjang tur lemes. Laju Marni ngagoledag ka tembong beungeut Yadi nu keur imut. Marni sono ka cida. Geus 2 tahun salakina gawe di dayeuh jadi supir pribadi. Dununganana bager ka cida. 2 bulan sakali Yadi mulang ka lembur. Kawas nu geus ngahaja salakina sok mulang meneran yang hareupan maleman Jumaah. Malah kabeneran unggal Marni keur bersih. Tetanggana sok ngageuh-geuikeun ari isuk-isuk ka tembong buuk Marni kulimis. Angin ngegelebuk. Marni katirisan sakitu awakna geus dibulen ku simbut kandel. Antukna Marni asa dipepende. Les kasarean poho kasalakina. Kageuingkeun ku sora nu ngetrokan jandela kamarna. Marni curing hak. Tuluy cengkat. Nu ngetrokan eureun. Kang Yadi? Tanya Marni. Tarangna kerum. Teu aya nu nembalan. Puringkak, bulu punduk Marni muringkak. Marni inget ayeuna maleman Jumaah. Jol inget kana wangkongan di warung Ceengkar ngeunaan jin nu ngageugeuk imah pangsigrongna di lembur. Imah Haji Jajuli nu kosong geus mang taun-taun. Marni geuwat nuruban sirahna ku simbut. Tuluy ngagoler deui. Dadana ratu. Panona dipereumkeun deui. Mapag katunduh tapi teu aya datang. Di luar angin ngegelebuk deui. Aya nu sora nu ngorosak. Punduk Marni muringkak deui. Dada Marni ratug hese dipapalerkeun. Hayang sawer-wereun kiih tapi ditahan. Sora jandela nu diketrok disada deui. Ayeuna mah kana sababaraha kali malah tarik. Marni nutupan ceulina nu ngetrokan kawas nu kaasupan embah. Malah ayeuna mah ngagegeroan ngaran Marni. Marni, Marni, Marni. Awewe umur 23 tahun teh ngarenjak. Ceulina mireng sora salakina, sora Yadi. Sieun aya, bungah aya. Ogi bingung, salakina ngageroan deui. Nitah muka talok tulak panto hareup. Marni, Marni, buka tulak panto payun Marni. Sanggeus rasa tagiurna leler, Marni cengkat. Nyeh we seuri inget kana polahna. Nyangka siluman ka salakina. Kegancangan we turun tina enggon. Tuluy ngadeuketan jandela tapi teu wara dibuka. Ceulina diteueulkeun kana jandela. Leres ieu teh Kang Yadi. Pokna hayang ngayakinkeun sakali deui. Muhun enggal atuh buka panto payun. Akang digemrong reungit ye tita tadi. Tembal salakina. Marni ngagugu. Pinuh kabunga panto hareup dibuka. Yadi nyampak nangtung. Nyerengeh kanu ngabageakeun asup. 2 jingjingan gede dikajerokeun. Marni bunga.
Tuda akang mah meninging sieunan sagala, janten we abdi nasoak. Teu percanten akang nu ngetrokan teh panyangki teh. Marni teu nuluykeun kalimahna. Saha? Yadi diuk gigireun pamajikanana bari ngalaan sapatuna. Jin ti bumi Haji Jajuli. Tembal Marni bari tuluy ngabeureukeut. Hus. Yadi geuwat ngagebes. Emang leres Kang, aya jin di dinya mah. Malah sok nganjang ka bumi sanesna. Teras ngaheureuyaan nu kagungan bumi. Salin gini sagala rupi. Hihi. Ceuk Marni. Nah, ari Marni beut janten nyarioskeun jin. Salakina ngareret. Tina sorot panona katara teu panuju kana caritaan Marni ngeunaan jin. Nah tadi teu kadangu suanten ojeg liren nih. Marni geuwat nyalenggorkeun wangkongan antukna. Ah, nu geulisna we meureun tibra teuing. Ceuk Yadi. Derak-dak Yadi ngalalakonkeun lalampahanana ti Jakarta. Kapaksa kudu nyimpang heula ka Cipanas alatan ngalongok batur sapagaweanana nu geus saminggu gering parna. Rek nelepon ka Marni, hapena tinggaleun dina beus. Geus pasti aya nu mawa. Kartuna banguna dilaan ku nu manggihan. Jadina teu bisa nelepon ka Marni. Hapunten akang nyamar, tos ngajantenkeun Marni guligah nganti kasumpingan akang. Ceuk Yadi. Cobi ku akang emut. Marni kalintang melang pisan ka akang. Sok inggis aya naon-naon di jalan. Tapi alhamdulillah nih akang salamet. Marni ngalende kana tak-tak salakina. Leungeun Yadi ngusapan buuk Marni nu lemes tur seungit ka angseuna. Mar, akang sono pisan ka Marni. Ceuk Yadi. Marni oge Kang sami. Marni sono ka akang. Sono pisan. Walon Marni halon. Ka kamar yuk. Gelis. Yadi ngaharewos kana puhu ceuli Marni. Tuang heula atuh Kang, Marni tos nyayagikeun katuangan kasedep akang sadayana. Ceuk Marni. Tapi Yadi kalah gideug. Leungeunna anggur pindah meulit kana cangkeng Marni. Wareg atos dina beus. Teras dina beus barang gayem wae akang teh Mar. Ceuk Yadi. Marni ngareret kana jam dina tembok. Nuduhkeun tabuh 12 leuwih 10 menit. Salakina neuteup antep. Tuluy sorot panona ngimeutan Marni ti luhur nepi ka handap. Bangun nu teu sabar hayang geura nyacapkeun ka sono. Marni eleh geleng. Yadi ngabetot leungeun Marni diajak asup ka enggon. Ku pamajikanana dititah kacai heula ge sangkan meresihan awak nu cepel ku kesang. Yadi teu ngagugu. Pajar teh kacai mah kewe subuh sakalian. Marni surti. Yadi ngagoledakeun awak Marni nu lenjang dina luhur enggon. Tabuh 5 subuh Marni ngoloyong kacai. Beberesih. Geus rengsek mah tuluy melitkeun anduk pulas beureum ati kana awakna nu sampulur. Tina buukna nu semetak-tak ngecelakan cai maseuhan tonggongna.
leungeunna nutupkeun panto cai muru tengah imah. Dina meja HP ngirining. Tarangna kerung waktu nitenan ngaran nu nelepon nomor anyar. Teu wawuh. Najan dumandakan dadana ratug tutunggulan bari pinuh ku kapanasaran HP diteueulkeun kana ceuli kencana. Nyulusup Sorayadi, yakin pisan Sorayadi. Marni jadi guligah tur bulu punuk muringkak sapada harita. Leres ieu sareng Kang Yadi? Tanya Marni hayang ngayakinkeun. Leres Marni, ieu akang tembal nu nelepon. Piraku? Leres ieu Kang Yadi? Deui-deui Marni hayang ngayakinkeun. Muhun Marni, akang ngangge HP Dadang. Sora salakina dina telepon ngajentrekeun. Pokna deui. Hapunten akang nembe neleponnya. Akang kapaksa nyimpang ka Cipanas. Dadang teu da mangparna. Hawatos sepuhna teu aya nu ngarencangan, teu aya pakumaha. Akang teu tega Mar. Datanagi akang diperyogekeun pisan kanggo nganter ka rumah sakit. Bade nelpon ka Marni, HP-na apan ka kantun dina beus. Tapi tenang, sajam deui akang di rumah sakitnya. Antosan, mudah-mudahan tabu salapan tos dugi ka lembur. Kitu ceuk Yadi jentre nakar. Biwir Marni engab tapi teu kedal sora. Awakna ngeleper. Lain lantaran katirisan, sanggeus sakujur awakna dibanjur cai ti sumur nu kacida tiisna. Tapi manehna inget tur jinggiapeun kanu keur ngagoler di kamar, nu sapeupeting ngagulang gaper dirina. Malidkeun birahi. Sakitu nu kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.